A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu wal arbauna ari ucapan nomor ka-24. An badil hukama tampi ti sebagian pirang-pirang ulama ahli hikmah. Badul hukama te nukumaha ahlakna alladzina yakununa qauluhum wa faluhum muwafiqun lisunah. Badul hukama te ucapanana jeung pada melan ge akur sareng pada melan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta pasunatan-pasunatanana. Kalakuanan akur eta disebutkeun hukama. Saur badul hukama samratul marifat ari buahna ma'rifat. Urang ge geus ngalaksanakeun ma'rifat urang ge. Buahna ma'rifat ngan pedah meureunan kete keuna apa henteu kitu. Hasilna ma'rifat teh. Hasilna ma'rifat buahna ma'rifat teh salah suhisolin ayat 3. Jadi buahna ma'rifat teh ibadah ka Allah. Buahna ibadah ka Allah teh aya 3. Hiji al-haya'u minallahi ta'ala. Hiji isin ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Isin dina naon ay inkibadul qalbi an ma'asillahi ta'ala. Mungkaradna hate ngajauhan tina pamaksiatan ka Allah teh buahna ma'rifat. Jadi buahna ma'rifat teh isin ku Allah gitu. Hasilna ladang ibadah teh isin ku Allah gitu. Ari can ngarasa isin ku Allah mah can berbuah ibadah urang teh gitu. Jadi masih kene ngalak kene ngurenya, masih kene nyebor kene, masih kene ngurus kene ibadah can aya buahan. Bukti can isin ku Allah na gitu. Ta buahna ma'rifat isin ku Allah. Oge wal hubu pillahi ay ragbatu pima indallahi minas sawab wa husuli ridha ku ta'ala. Kadua buahna ma'rifat teh cinta ka Allah kana naon? Kana ganjaran-ganjaran teh hayang ti Allah nyata lillahi ta'ala teh anu kitu. Jadi hayang diganjar ku Allah teh lillahi ta'ala disebutna. Hayang diganjar, hayang diburuhan ku manusia mah eta mah teu cinta ka Allah, cinta ka makhluk. Buahna ma'rifat kitu. Wal ansu bilah katiluna aring ka Allah. Aring ka Allah teh naon? Nyaeta ngahadirkeun hate kana kasayanana kana kabageuranana Gusti Allah. Jadi hate eta kitu katiluna ngahadirkeun kana kabageuranana Allah, ngahadirkeun kana urang teh ka Allah gitu. Jadi mencaceus cek anu ti heula mah kieu urang di mana-mana geus panca teh nya. Di mana-mana urang bisa ngalakukeun sedekah cai hiji, tah misalkan kieu. Urang bisa ngalakukeun sedekah cai hiji, tak ulah dianggap leutikna ku peda urang ngalakukeun amal hade leutik ulah ditempo leutik mah ditempo naon atuh ditempo nama Allah teh bawa ka urang geus mere taufik jeung hidayah tempo mah Allahna cenah kitu. Jadi ulah sok dianggap leutik tempo mah Allahna sabab Allah teh geus mere taufik jeung hidayah bukti urang bisa mere cai hiji pada urang teh jelema teu boga. Gitu. Tah tempo mah etana atuh. Tah eta disebutna buahna ma'rifat kitu. Gitu.
atanapi urang lamun diberi rezeki teh mah urang diberi rezeki ku Allah saeutik tak ulah ditempo di pedah urang hasil rezeki saeutikna temporana Allahna sabab Allah nu mere rezekina cenah kitu tah buahna marifat teh kitu kuduna mah cenah kitu ditempoana ulah tanya tempo mah Allahna sa Allah teh mere rezekina eta Allah sabab berjalana nasib berjalana urang dibereena teh nyata berjalana teh dina dasar kudrat iradatna Gusti Allah teh ya gitu eta buahna teh kitu buah marifat teh lamun encan misalkeun sami sim kuring encan nepikeun ka dinya berarti masih kena proses kene urang ibadahna ge proses kene ulah wakah hayang ngarep-ngarep ka dinya proses urang masih kena perjalanan can bisa ieu wal maqalatul khamisatu wal arbauna ari ucapan nomor ka-45 anin nabi tampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pidauh Kangjeng Nabi al mahabbatu fillah wa hiya anta budahu asasul marifat kahiji saur Kangjeng Nabi ari cinta anak ka Allah teh nyata cinta ka Allah teh ku ngalakukeun ibadah ka Gusti Allah di mana-mana urang ibadah eta teh cinta ka Allah di mana-mana urang ibadah eta teh cinta ka Allah itu sabab naon pangsebutkeun cinta ka Allah sabab eta teh ngalaksanakeun kana imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi taqwa teh ngalaksanakeun kana parentah Allah ngajauhan kana laranganna bukti urang ibadah teh cinta tandana berarti bisa ditarik kesimpulan sakur-sakur jalma anu ibadah berarti eta teh jalma anu cinta ka Allah itu utama gampang hayang nemongkeun hayang nempona jelema cinta ka Allah mah tempo ibadah panteu sakitu jadi lain biwir ngomong lain tempo we kalakuanana gitu di mana ibadah berarti geus cinta gitu Allah